Syaka cumplang syaka campleng ngomong je. Bobak kanya Kang. Hah? Aing teh panita dulu. Aing teh utusan Astina dulu goblok. Aduh eta pas. Emangnya hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu si laing. Benar. Dume si laing utusan raja. Eueuh Kang. Teu bisa adil teh keur sarerea deuleu euy. Da boga harga diri. Arjuna. Ada Kang itu bah. Keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun. Ngaran-ngaran rumah tangga. Ampun paman. Margi ai rumah tangga teh. Kedah runtut raos sauyunan sageges sapihanean. Mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak. Kedah harmonis. Kedah bahagia dengan rumah tangga teh. Sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu, teu acan aya. Nya ieu mah tarima we, bilih melengkung bekas nyalahan paman paralun. Allah kumaha we carana teh mah era Mang Wangsul ka Astina teh. Moal teh ditegor ku raja. Wayahna tarima kasep. Paralun paman, paralun. Mugia paman ulah jadi bendu bae. Dek narima apa moal? Dah, iya. Mang teh geus sanggup. Mang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup. Wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri. Ampun paman. Ampun paman. Ulah bade maksa bae. Paurnya menang. Ya anak. Ya. Wah. Ampun paman. Dek daek apa moal? Moal tiasa paman. Kurang ajar Gatot Kaca. Ngerakeun ka kolot. Wah. Tenyo ieu naon? Aduh. Ampun. Nah. Da kudu kitu. Ulu. Wah, eta geuning. Amuing. Mending ngabeuring satwa. Aduh aya anakmu. Paralun malum kasukun ninggalih nu di pamrih kapunten anu ditedah. Di luhur sausap ramuti handap sausap dampal. Ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana. Paralun ulah dugi ka nimulkeun hal-hal anu teu diharepkeun. Bilih kaituna baka pecah belah, baka ansur sagala rupina di urang tah kitu kapalai pihak katilu kaulana. Naon sia pipilueun? Ai. Naon sia teh kadunungan mah patahan? Aduh, meni kumawani deui. Kumawani bangsa sia. Eta dunungan di papan. Sanes yeuh. Bilih pa. Ayana. Ai dipaksa mah da moal. Cing jaro. Dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di pepatahan kudu kitu. Cing. Hah? Notorogan sia lauk buruk milu mijah. Cing jawab buat aja. Ya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nun. Jeung tibatan lauk mijah milu buruk. Adah beres teh mah. Coba itu nya. Ya. Malik-malikeun. Maka jeung malik-malikeun sia. Tutung teh dibalikeun mah nun. Sae buat. Ngeledek teh mah. Ngeledek ragaji ka jahuluna. Nah, sakabina-bina teh si bangsat. Jelas. Bawalan sabun ka jieu. Wah, sawius atuh. Ih, nya kitu bilih kumaha onam ka dieu sia. Wah, paurna. Wah. Pipilueun kana urusan ieu. Ngajedog we pawongan mah. Udah. Uluh.
ayana nuhun agan Ketrot liwah. menang asuh ti zaman lemut menang ngakon ti zaman bolon teh mulang tarima ku nyiduhan nuhun agan Menangatik tileletik wah. kurang ngajar penastik kersayang tumampar Iya. Semar Badranaya barang dijejak lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Nya. Dan si Semar mah turunan jurik jarian cek ama oge. Turunan uka-uka teh nu kitu teh. Si gentayangan kereta. Paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangannya teh we si eta. Nya Gatot Kaca Aulat daek apa henteu dikawinkeun ampun paman lamun kitu carana sirip paehan wae waduh permios ai jeung jaro udak kumaha lamun percayakeun ka suata mah kurang ajar Gatot Kaca rek lompat ka mana Kang. Sembah kapihatur ulah. Naon sia? Dek naon? Hari kasauran teh teu payus munguh diwiku teu wajar aya di panita. Teu ginding aya di resi eta kasauran teh. Asal ngeunah jang dirina. Semar teh jelema sarua aya rasa saka cumplang saka campleng ngomong je Bobak kanya Kang. Aing teh panita deuleu aing teh utusan Astina deuleu goblok Aduh eta pas. emangna hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu silaing Benar. dume silaing utusan raja Eueuh Kang. teu bisa adil teh keur sarerea deuleu euy Da boga harga diri. Arjuna Ada Kang itu lapur Wah. lapur kumaha lapur si Gatot Kaca teh nolak nampik sapajodogan waduh atuh gagah bener oh nya tak kitu wayahna da ieu mah geus aya sen ti Arjuna sakuat tanaga si Gatot Kaca tewak Siapa? perbios Naon? Antos! Ayo matu pahati kenu lawan Agan. Pun bapak kemana? Nyeta, pot. Liur mikiran bapak maneh leungit tina paningali. Hebat bapak maneh. Ti abdi teh ilmu nama. Percaya. Si abdi oge. Itu ilmu Bapak Akang lah. Duh. Dan sembah kapihatur nuhun dola. Sae kulan da beda kana karta ge hate abdi. Ada beda. Da hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Benar teteh. Da yakin sanes bade ditikahkeun agan teh lah. Ada firasat lebih ti heula. Nya sanes agan teh bade biasa we. Ada dik buating Di dilekek biheung teuing diracun ge ditumagan. atawa dilekek gimana mah. Eta teh Kurawa teh nu euleuheun pisan ka Panawa teh mungkin nya nyeta kita. Kahijina pisan bakal mah teu bogoh we deui. Teu bogo Kang atuh jaga anak. Ai tong dipaksakeun aya teu bogoh. Jaga anak. Iya. Jaga anak raja ada raja jening teh mah. Masina model abdi mah asa aya tepak suang. Ari Akang model abdi aku. Mun si ieu kawewe nu kumaha oge seneng. Sarang Boleh konyol.